Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Khususna ka Juragan Pardi anu mana harita teh nuju aya di alam pangimpiannya mitra. Eta hanca teh nah aing teh make jeung aya di dieu. Dah di mana ieu teh? Jeung naon sababna make jeung aya di sisi jurang? Ceuk Pardi harita kawas anu tumanya kana diri sorangan. Terus mundur ka tukang, itu nurutkeun rarasaan mah. Red ka kenca, red ka katuhu. Tapi teu tela eueuh sasaha. Tapi barang red ka tukang ti kajauhan katingali, rentang-rentang aya saurang bojang anu datang ngadeuketan. Nya terus disidikeun, gebeg Pardi reuwas. Lantaran beut asa apal ka eta mojang anu geus beuki ngadeuketan. Nah itu teh beut siga Nyi Rasti. Nah nya kitu eta teh manehna. Pardi ngagreneng bari nyidikeun. Da puguh hayang jelas lila antarana srog eta mojang teh nepi ka lebah dinya. Terus nangtung pahareup-hareup. Harita ku Pardi diteuteup di luhur nepi ka handap, teu srikna mah panonna dibelel-belelkeun. Da puguh hayang bener-bener yakin kana titigaliana. Bagia Pardi, geus lila urang tetepung. Tapi syukur pisan anjeun ayeuna geus aya di dieu. Asal anjeun nyaho kuring teh geus lila pisan nungguan di tempat ieu. Tapi hanjakal anjeun eueuh datang. Ceuk eta mojang bari imut ngagelenyu tes tuning matak ditingalieun. Saha anjeun teh? Jawab Pardi panoda teu leupas neuteup ka eta mojang. Nah make jeung nanyakeun sagala. Beut asa piraku anjeun make jeung teu apal. Sok sidikeun atuh sing jelas. Nah saha kuring teh? Ceuk eta mojang terus maju salengkah. Rasti walon Pardi harita bari jeung gugup. Tah bener pisan geuning eta apal keneh. Ceuk Nyi Rasti bari maledogkeun imut anu manis matak tibelat. Rasti rek naon nempungan ka kuring? Apan kuring geus eueuh urusan sarta geus lain-lainna deui. Sok gancang ka ditu geura indit. Pardi nitah indit. Sabab sanajan aya dina alam impian, tapi inget lamun Nyi Rasti teh geus lila maot 25 tahun anu katukang. Nah make nyebutkeun rek naon? Teu tela geuning anjeunna mah geus poho. Apan kuring datang terek nagih janji anu baheula ka maneh. Anu teu ditedunan. Cing inget atuh apan janji teh hutang. Ari hutang tang teu kudu dibayar. Tah ayeuna geus nitiwan ci anu mustari nincak mangsa anu utama. Si laing kudu mayar hutang sakalian jeung leuwihna. Ceuk Nyi Rasti bari neuteub seukeut ka Pardi anu keur nangtung hareupeun. Terus ari kahayang anjeun ayeuna kumaha? Lamun kuring boga hutang heugu kuring rek dibayar. Tapi naha hayang ku sawah, ku tanah, atau ku duit? Tang tuku kuring rek dicumponan. Jawab Pardi harita ngomongna beut kawas di alam anu nyata. Kuring mah teu butuh ku sawah atawa tanah. Komo deui duit mah keur nanahaon da moal aya gunana. Nya terus hayang dibayar kunaon atuh? Ceuk Pardi tumanya. Da puguh panasaran hayang nyaho kana jawabana. Dengekeun Pardi, utang uyah bayar uyah, utang perih bayar perih, utang getih bayar nyawa. Tah ingetkeun eta. Cacap nyarita kitu.
Les jirim nyiras di anu tadi ngalegit sarta diganti ku tangtungan saurang awewe anu rupana pikasieuneuh sambala sarua jeung jirim anu aya dina kaca lomari tea. Pardi ngaranjug terus undur-unduran ka tukang. Kamana sia Pardi? Da kudu ingkah. Antaran si lain sakola warga geus moal bisa ngecat. Tina udagan aing. Jeung Nyi Rasti nyikikik seuri sarta nganesak ilat juntrungkeun awak Pardi anu keur nangtung di sisi gawir. Pardi ngagorowok awak nangoleang rag-rag ka jurang. Sacara teu sadar Pardi ngegero tarik pisan. Ya puguh bae atuh Bulasmi anu keur tibra sare mending ngorejat. Panon pun celik bakat kureuwas. Ama, aya naon? Ngimpi ama teh. Bulasmi ngaguyah-guyah awak salakina sangkan nyaring. Ya korejat atuh Pardi teh hudang begeut akatara sepa. Kesang tiis ngoprot dadareng hapranjug siga anu cape. Terus diuk bari meungpeunan beungeut. Ama, kunaon ama teh? Emot atawa nu teu? Ceuk Bulasmi beri terus ngaguyah-guyah awak salakina anu katempo kawas can sadar. Juru turun tina ranjang ngadeuketan kana meja, gap kana gelas anu dieusi ku cai herang terus dicokot sor diasongkeun. Ama, sok ngaleueut heula geura ngarah tenang. Bulasmi ngasongkeun cai nya terus gap ku Pardi di tampanan. Tetalang kergot, cai teh diinum nepi ka beak. Sor gelasna dibikeun deui ka bojona. Jam sabaraha ibuna ieu teh? Pardi harita ngareret ka bojona terus nanyakeun jam. Wengi keneh ama nembe oge jam 1. Walon Bulasmi ngareret kana jam anu teu tela kakara jam 1 peuting. Nah kunaon atuh ama teh ngimpi? Tanya Bulasmi ka salakina bari neuteub. Puguhnya ama teh ngimpi ibuna. Bareng jeung kitu ti luar kadenge aya anu ngetrokan kana panto kamar. Ama, ibu, teu sawios-wios? Neng Epa kadenge gegeruan ti luareun kamar. Bulasmi gancang muka panto breh didinya aya Neng Epa jeung Dani keur rajeg nerangtung. Sup duanana ka jero. Aya naon bu? Kunaon ama teh teu damang? Dani nanya ka indungna terus rog nyampeurkeun ka bapakna. Eta cenah bapa hidup teh ngimpi. Nah ngimpi naon ama? Mendingan gorowok tarik sapertos kitu. Ceuk Neng Epa gek diuk sisi ranjang. Aduh. Puguh ama teh ngimpi anu kacida mata kreuwas nyai. Nya ngimpi naon atuh ama teh? Mangga enggal carioskeun. Beut meuni matak panasaran ngadenguna oge. Dani nanya ka bapana da puguh hayang nyaho. Itu deui anu sejena oge sarua. Nya eta ama teh ngimpi ragrag ka jero jurang. Ngimpi ragrag kana jurang? Nah ngimpi teh beut asa kitu-kitu teuing. Sarta matak ngareurewas ka sararea. Nya buktina we atuh. Dani jeung Epa oge nepi ka hararudang. Komo ibu mah nepi ka ngorejat kawas anu disentet engang. Untung we teu ragrag ka handap. Ceuk Bulasmi bari rutret ka anakna. Nah menit tiasa kitu ngimpieun teh ama? Nya puguh dina impian teh rarasaan ama aya anu nyuntrungkeun. Disuntrungkeun ku saha ama? Tanya Neng Epa beuki panasaran. Ku saurang awewe anu katingali dina kaca tea. Pardi nerangkeun ngeunaan ngimpina anu disuntrungkeun ku saurang awewe anu katempo dina lomari kaca tea. Tapi teu nyebutkeun saha-sahana da puguh bisi jadi mata kapapanjangan.
Samalah pasti bakal nimbulkeun pertanyaan. Nahnya eta teh ama. Piraku awewe anu katingali dina kaca terus asup kana alam pangimpian. Ngalindur meureun eta mah. Nya ngalindur oge meureun. Sabab apan ngaranna oge ngimpi. Geus we ayeuna mah geura sarare deui ka ditu. Da mah teu kunaon jeung dibisi isu kaberangan. Ceuk Pardi ngajurungkeun deui sare ka anakna. Da puguh harita teh peuting keneh. Nya mangga atuh ama. Da leres abdi oge tunduh keneh. Walondani terus ngaleos bari ngerelekeai. Nengge panuturkeun duanana sup ka jero kamarna sewang-sewangan rek neruskeun deui sare. Kitu deui Pardi mitra. Jeung bojona terus pating goleda greup sare tibra teu inget deui kana nanaon. Kocapkeun isukna. Bareng jeung mletekna panon poe anak-anakna Pardi anu 3 geus harudang. Samalah keur dariuk ngariung yang hareupan cai kopi anu katempo ngebul keneh. Ari Bulasmi keur dicai. Sedengkeun bapana mah ngarengkol keneh di kamar. Sabot keur kitu seleuneu diitoh nyampeurkeun bari nanggeui baki dieusi ku goreng cau sapiring. Sok ditunda dina luhur meja. Mangga Aden, neneng ieu goreng cauna diraosan. Cocok pisan geura pami sareng cai kopi mah moal teu nikmat. Ceuk Biito nawarkeun goreng cau ka dunungana. Atur nuhun atuh Bi, karesan goreng cau mah kresep. Aduh, pas pisan meuni haneut geuning. Jawab Sarip terus nyokot hiji am diuapkeun bari ditiupan. Nempok kitu Dani jeung Neng Epa oge nurutan. Bareng tup-top kana goreng cau. Nyaan hebat si bibi mah. Wayah kieu meuni tos asak goreng cau. Nuhun binya. Ari Mang Ocin tos ka dieu acan. Ceuk Dani harita nyelang nanyakeun Mang Ocin. Parantos Aden tuh dipayun emang nama. Nuju nutuhan tangkal nangka saurna teh hieum teuing. Nya bilih bade miwarang mahkeun atuh ku bibi urang sauran. Teu kedah Bi. Sawios engke we ku abdi. Sareng deui bilih bibi mah nuju repot, mangga we teraskeun. Kitu, nya mangga atuh Aden. Ya sanggeus kitu mah Biito ngaleos deui ka pawon. Ari Dani jeung adina terus ngarobrol deui meuni uplek. Bareng jeung kitu torojol Bulasmi nyampeurkeun. Geuning meuni geus saraged kitu Jang. Nah geus rek arindit. Apan ieu teh isu keneh. Salse we atuh sasarap heula kadinya samemeh indi teh. Apan rek terus barang gawe datang ka ditu teh. Ceuk Bulasmi bari rutret ka anakna anu 3. Parantos Bu sasarap mah. Embe cai kopi sareng goreng cau. Sakitu oge tos cekap kanggo abdi mah. Pami ama angkat ka mana Bu? Nah geuning teu acan katinggal. Puguh Bapak Hidep macan hudang. Tuh ngarengkol keneh kawasna mah tunduh meureun da peuting sarena teu tibra. Walon Bulasmi bari nunjuk ka lawang kamar anu katempo pantona nutup keneh. Muhun ari wengi teh aya naon? Dadanguan teh aya anu ngarobrol. Sarip harita nanya da puguh basa peuting manehna mah teu nyaring lantaran teu kuat kutunduh da beurang geus cape gawe. Eta puguh oge Bapak Hidep ngadon ger-gerak kekeleuweuhan. Cenah ngimpi ragrag kana jurang. Samalah apa nepi ka nyaring Dani jeung Epa mah. Da puguh ngagorowokna tarik mata kreuwas. Janten kitu wengi teh meuni poharanya ngimpen teh. Tebal Sarip bari nyerengeh seuri. Nya atuh dah kitu ari ngimpi masok ka mana karep. Da ngaranna oge atuh kembang sare jadi ka mana we nepina teu paruguh. Tapikeun bae lah dengan saukur ngimpi jauh tina kanyataan. Muhun dares Bu, ngimpen mah kitu tebih tina kanyataan. Bu, geuning tos siang ieu teh abdi mah bade miosnya.
Cek Dani harita amitan kaindungna terus nangtung kitu deui Sarip. Nya sok atuh kaditu. Kang Dani, Kang Sarip, kadenya di jalan ulah sok Malaweung pami nyandak mobil teh. Bilih cilaka. Neng Epa ngingetan kalanceukna da puguh sok rada hariwang. Siap Neng gelis teu kedah hariwang lah. Walon Sarip beri celetot nyiwit pipi adina kawasna mah ngarasa greget. Punten Bu, saurkeun ka ama abdi duaan angkat kitunya. Nya Dani, sok kaditukeun ku ibu oge pasti dibejakeun. Nya geus kitu mah duanana terus arindit. Ari Bu Lasmi ngaleos ka dapur, sedengkeun Neng Epa mah terus ka cai rek mandi. Kira-kira wanci haneut boyan. Pardi kakara nyaring terus keluar ti kamar, jen ngajanteng di tengah imah. Tapi didinya eueuh sasaha. Koloyong kada korsi gek diuk keur sajongjongan mah kalah ngahuleng. Sabab inget deui kana impiana peuting tadi anu karasana beut kawas anu nyata. Samalah Pardi oge inget keneh kana sakabeh caritaan Nyi Rasti, padahal ukur dina ngimpi. Nah, aing teh make ngimpi panggih jeung si Rasti. Apan jelas manehna geus paeh baheula teh. Da kitu ceuk bejana ti batur mah. Pardi terus galecok dina sajeroning hatena bari jeung terus mikiran eta impian. Ras inget deui ka mangsa ka tukang. Waktu manehna keur babarengan silih pika nyaah silih pika cinta nepi ka ngalakukeun pagawean anu teu diridoan ku pangeran. Pardi rumenghap narik napas jung dangtung koloyong ka tukang. Sup kacai gebrus mandi teu lila geus kaluar deui. Kok amprok jeung bojona. Tah geuning amatos gugah. Nya puguh oge keberangan. Walon Pardi terus ngaleos ka kamarna. Ari Bu Lasmi gek diuk dina kursi meja makan nungguan salakina. Lila Pardi geus kaluar deui sarta geus disalin baju. Gek diuk hareupeun bojona. Ret kana kadaharan anu geus ngajagrag. Mangga amat tuang heula. Hayu atuh Bu. Tapi saeutik we sanguna lantaran amat teh can lapar. Walon Pardi. Ari Bu Lasmi terus ngalasangu sor diasongkeun ka salakina. Geus kitu brak duanana dalahar. Tapi Pardi mah teu pati ponyo daharna teu kawas biasana. Sabab pikiranana beut asa teu tentrem. Inget bae kana impiana peuting tadi. Samalah aya kana sababaraha poe kituna teh. Tapi saenggeus leuwih ti saminggu mah Pardi biasa deui sarta mimiti poho kana soal impiana. Kocapkeun dina hiji poe harita teh pasosore. Langit bengras taya aling-aling. Mega bodas ayang-ayangan di awang-awang. Manuk-manuk ricit dina dahan. Angin leutik ngahiliwir ngendag-gendang daunan pating arulang pating garupay. Dina kayaan kitu. Bu Lasmi ngadadak hayang neang balong sakalian cenah marek terus ngadon mundur. Nyajung Bu Lasmi indit dibarengan ku Neng Epa bari ngajingjing boboko. Sadatangna ka balong kasampak didinya aya Mang Ocin keur maraban lauk emas. Meni ngagimbung pating garujibeg parebut kadaharan. Seleundeuk atuh Neng Epa nyampeurkeun. Panora mencrong ka tengah balong tayona maresep nempo lauk anu sakitu lobana jeung gerde. Aya anu koneng, aya anu hideung. Anu bodas jeung rea-rea deui lauk teh rupa-rupa. Mang Ocin meuni seueur kitu geuning lauk teh nya Mang. Resep abdi manehna oge sareng meuni rupi-rupi. Dada soal lauk teh nyeng. Pargi ku tuang rama apan sok teras dipelakan. Samali mah nyembe kamari ditambihan deui. Walon si Ocin bari nyerenge.
Wur-wur para blauk diaurkeun deui. Lauk katempo madi ngagojok silih dupak jeung baturna. Alah nyawe gening lauk teh meuni loba kitu Mang Ocin. Aya lauk naon wae eta teh gening menimpa baliut? Bulas minanya sero kedeuketan terus nangtung teu jauh ti anakna. Leungeus juragan seueur. Aya lauk naon wae eta teh Mang? Nya seueur we juragan rupi-rupi. Mas mujair beunteun nila malamat. Cecere oge seueur meuni karendot. Jawab si Ocin bari nunjuk kana lauk. Nah Mang Ocin, suanteun teh jadi robih kitu gening. Nya entan teh atugan abdi mah cicing di lemur. Jeung deui pan ieu huntu tos ompong dan ieu we. Nyarios oge rada malelol abdi teh. Teu siga kapungkurnya. Muhun teu siga kapungkur. Cobi Mang, abdi hoyong ngiringan marabat. Mangga Neng resep geura. Ceuk Mang Ocin sor ngasongkeun para blauk krewek Neng Epa nyokot sakeupeul ur diparamkeun ka lauk. Gujibeg katempo lauk teh mararotah mata kresep anu nempo cai balong nepi ka kiruh mitra. Da puguh laukna marijah ningali kitu wur deui diparaban ku Neng Epa. Lauk kawas tadi marotah eueuh leureuna. Sabot keur kitu. Bulas mingareret ka sisi balong belah ti ditu. Breh katempo pepelakan maniharejo. Aya leunca, suraung, cengek, saledri, ngajajar samalah aya roai sagala. Tangkalna ngayang kana pager. Eta sakabehna plak Mang Ocin anu memang getol jeung hade kana barang gawe. Buktina ampir di sakuriling eta tempat loba pepelakan anu gede pisan guna jeung mangpaatna. Ningali kitu Bulasmi ngarasa kabita. Jeung deui tujuanna datang ka dinya teh tayalian rek muder lalab. Nya terus atuh koloyong leumpang ngadeuketan. Teu lila geus nepi nya teu talangke. Terus metikan leunca, cengek, suraung dipapai. Srog kana tangkal roai katempo buahna meuni ngarora. Terus atuh dialaan geus kitu sup kana boboko. Nya teu lila ngunder teh geus meudang loba. Koloyong kana handapeun tangkal limus, gek diuk. Boboko ditunda gigireun. Panon melong ka Neng Epa jeung si Ocin anu keur naringalikeun lauk. Hiliwir angin sumilir nebak kana tatangkalan. Daun limus katempo aroyag, sabot Bulasmi keur jongjon diuk tina tangkal limus, aya anu murag kana pingping. Barang direret teu tela hileud hideung sagede curug. Hileud. Bulasmi ngoceak bari ngagurubug da puguh reuwas jeung dikacida pisan sieun ku hileud teh. Jung nangtung bari ngebringkeun bajuna. Nyingkah sia nyingkah. Ceuk Bulasmi bari ajret-ajretan. Tapi si hileud teh teu daek murag kala terus napel. Ningali kitu Neng Epa jeung Mang Ocin dareuwaseun berengbeng lalumpatan muru ka Bulasmi anu katempo keur abrag-abragan di sisi balong. Samalah mah teu sadar lamun sukuna geus nember pisan. Nya atuh saterusna Bulasmi teh tigebrus kana balong sigana aya kana saret beheung Mang Ocin mah. Bulasmi ngagorowok tarik menta tulung. Leungeunna katempo roroesan kerelep atuh sirahna ti teuleum terus kekerelepan dina cai. Ibu. Neng Epa ngagorowo ka indungna nu keur roroesan neangan pamuntangan. Ningali kitu Mang Ocin geus teu loba mikir. Jeleng harita luncat ka balong. Rek nulungan Bulasmi anu keur kekerelepan, awakna jadi maju ka tengah. Krewek kana awak dununganana. Terus disangkeh rek di bawah hanjat ka luhur. Tapi mataku heran mitra, sabab awak Bulasmi karasana beut meuni beurap. Awas aya anu ngabetot ti jero. Si Ocin usaha sakuat tanaga tapi kerlep awak manehna oge milu ti kerlep. Leun sabelah roroesan ari anu sabelah deui teu leupas nyekelan Bulasmi.
ningali kitu Neng Epa anu keur aya dina tambakan balong kacida pisan reuaseun nya terus bae jejeritan menta tulung susuganan aya jalma sejen anu deukeut ka dinya. Tolong! Neng Epa jejeritan bari jeung saralak sirili ka ditu ka dieu teu puguh cicing. Bareng jeung kitu torojol aya 2 urang jalma tayalian ti Jahri jeung anakna umurna aya kana 20 taun. Nu harita teh kakara balik ti kebon. Nempo aya anu datang. Uguh Neng Epa ngarasa bunga, aya naon Neng, aya naon? Jahri nanya meri hari weus-weus. Mitra cakeulai carita urang tunda heula nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.